Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dina mata pelajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu simkuring sapara kanca baris pedar ngeunaan materi paguneman kanggo kelas 7 SMP. Sata acan dikawitan urang wawandohan heula yuk. Nepangkeun simkuring Ali Mulyana Ramdan disarengan ku rerencangan anu kahiji Azizah Lailatul Badriyah, anu kadua Islahuddin Wahid, anu katilu Isni Nur Fitriani. Supados penyang kolong ting kana waktos, urang kawitan wae pedaran materinya ku aosan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wangenan paguneman. Paguneman nyaeta kegiatan nyarita dua arah atau ngawangkong dua arah silih tempas tanya jawab. Bisa oge dihartikeun ngendalkeun kahayang, rasa jeung pamikiran. Palaku dina paguneman teh bisa dua urang atau leuwih. Kalimahna mangrupakeun kalimah langsung. Paguneman oge kabagi jadi dua rupa, nu kahiji formal, nu kadua non formal. Contoh nu formal sabangsa sawala jeung debat. Contoh non formal jika ngawangkong atau ngobrol biasa jeung babaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Azizah Lailatul Badriyah baris medar kaidah-kaidah teks paguneman. Nah, lamun urang rek nulis teks paguneman aya sawawaraha hal anu kudu diperhatikeun dina tulisanna. Ciri atawa kaidahna nyaeta anu kahiji ngagunakeun pola kalimat langsung. Pola kalimat langsung nyaeta kalimah langsung anu diucapkeun ku panyatur. Anu kadua ngagunakeun tanda baca kekenteng anu ngapit eusi guneman. Utamana dina wacana dongeng, carpon, novel, jeung saterusna. Sedangkan dina teks drama mah henteu ngagunakeun tanda kekenteng eta. Anu katilu ngagunakeun tanda baca titik dua anu misahkeun antara jalma anu carita jeung eusi obrolan anu rek ditepikeun. Anu kaopat nyaeta gunakeun basa loma pikeun sasama, ngagunakeun basa lemes pikeun saluhuran. Di dinya teh ngagunakeun undak usuk basa. Anu kalima tulisan saluyu jeung palanggeran basa Sunda. Nah, di dieu aya kaidah-kaidah dina lumangsungna paguneman. Anu kahiji regepkeun lamun batur keur nyarita. Nah, urang teh kudu bener-bener ngaregepkeun kalawan dariah anu nyaritana. Urang lamun bisa urang neuteup jalmana. Urang ulah main HP atawa pikiranna ka mana wae. Anu kadua ulah motong obrolan batur. Nah, lamun batur keur nyarita, urang ulah sangeunahna motong omonganna. Nah, anu katilu sanghareupan anu ngajak ngobrol kalawan sopan. Tah, anu tadi teh urang kudu sopan, ngaregepkeun oge urang kudu sopan, nyarita oge urang kudu sopan. Terus urang ge ulah nukangan jalma anu keur nyarita. Anu kaopat nyaeta nyarita kalawan dariah. Anu kalima gunakeun basa anu bentes, yakin, wajar, ulah laun teuing, ulah tarik teuing. Anu kagenep gunakeun basa anu pantes. Nah, urang teh ulah ngagunakeun basa anu kasar atawa anu nganyenyeri batur. Tah, anu katujuh nyarita kudu antre, ulah gancang teuing jeung ulah ngayayai teuing. Anu kadalapan naon anu dicaritakeun ku urang ulah kaluar tina jejer obrolan. Anu pamungkas nyaeta kasalapan bere kasempetan kabatur pikeun nyarita atawa ngajawab obrolan urang. Jadi urang henteu ngarasa urang keun ngomong sorangan. Nu salajengna nyaeta aya wangun teks paguneman. Wangun teks paguneman. Dina wangun teks paguneman aya sababaraha rupa paguneman nu masar kagiatanana. Di antarana nu kahiji
aya paguneman dina kahidupan sapopoe. Tah contohna wae lamun salaresna urang kitu ngobrol jeung babaturan jeung kolot jeung keluarga pinanjeuk atawa jeung guru eta anu disebut jeung paguneman dina kahidupan sapopoe. Kadua nyaeta aya paguneman dina telepon. Nah, paguneman dina telepon dilaksanakeun sacara jarak teh anu jauh gitu. Tuluy bisa ngawangkong dina ngaliwatan media elektronik ngaranna telepon teh. Nu katilu nyaeta aya paguneman dina wawancara. Nah, paguneman dina wawancara ieu mah dilaksanakeun urang salaku anu wawancara kitu ngajukeun pertanyaan ke anu diwawancara. Tuluy anu diwawancara teh ngajawab kitu kana pertanyaan-pertanyaan anu ku urang ajukeun atau ku urang tanya. Nah, eta anu disebut karena paguneman dina wawancara. Nu kapat nyaeta aya paguneman dina sawala atau diskusi. Nah, paguneman dina sawala atau diskusi ieu mah dilaksanakeun lamun aya pamilon kitu naros ka pemateri, tuluy pemateri teh ngajawab gitu karena pertanyaan pamilon anu tadi ngajukeun teh. Nah, eta anu disebut karena paguneman dina sawala atau diskusi. Nu kalima nyaeta aya paguneman dina naskah drama. Nah, paguneman dina naskah drama ieu mah sok disebut oge ku dialog. Tuluy nu kagenep nyaeta aya paguneman dina dongeng. 7 aya paguneman dina carpon. 8 aya paguneman dina novel jeung paguneman nu saejeuna. Nu salajengna nyaeta aya struktur teks paguneman. Dina struktur teks paguneman boh lisan boh tulisan ngawungku 3 diantarana. Nu kahiji aya bubuka paguneman. Nu kadua aya eusi paguneman. Nu katilu aya panutup paguneman. Contohna we seperti kieu. Assalamualaikum Jasmine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade iraha ngerjakan tugas kelompok teh. Poe Sabtu we nya. Kusabab abdi mingguna bade ngiringkeun baka ka undangan. Sumuhun atuh abdi oge aya acara poe Minggu mah. Jam 8 we nya di bumi abdi. Ade, martosan rencana sajena. Mohon siap. Ya atuh, assalamualaikum abdi payon nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Materi salajengna nyaeta basa dina paguneman. Unsur basa dina paguneman teh ngawengku 7 hal. Anu kahiji nyaeta undak usuk basa. Dina paguneman, urang kedah marhatoskeun undak usuk basa Sundana. Naon ari undak usuk basa Sunda teh? Undak usuk basa Sunda nyaeta ragam basa Sunda anu dipake atawa dipilihna dumasar kana kaayaan nyarita, anu diajak nyarita, jeung anu dicaritakeunana. Istilah undak usuk basa Sunda kiwari robah jadi tata krama basa numutkeun hasil Kongres Basa Sunda tahun 1888 di Cipayung, Bogor. Alasan nama lantaran undak usuk basa Sunda mimitina dimaksudkeun minangka panta-panta pikeun ngabedakeun kaayaan sosial masyarakatna. Ari tata krama basa mah dimaksudkeun pikeun bisa silih hormat jeung silih ajanan. Ragam dina tata krama basa anu dipikawanoh ku urang sahenteuna aya 2. Anu kahiji ragam basa hormat, anu kadua ragam basa loma. Basa hormat dipake dina situasi resmi, nyarita jeung anu dipika hormat jeung nyarita nu jeung can wanoh. Ari basa loma dipake dina situasi loma atawa nyarita jeung nu geus loma. Sabenerna aya hiji deui ragam basa Sunda, nyaeta ragam basa kasar atawa garihal. Ieu ragam basa biasana dipake nalika keur ngambek, pasea, nyarekan, jeung kasato. Tangtuna lantaran kasar, ieu ragam basa teh teu kaasup kana tata krama basa.
Kumargi pedaran perkawis undak usuk basa atanapi tata krama basa teh kawilang jembar pisan, dina danget ieu urang diajar mikawanoh perkawis basa hormat kanggo nyalira sareng kanggo kabatur atanapi kasepuh. Simkuring aya hiji lagu supados tiasa diapalkeun ku sadayana. Kieu contona. Abdi miyos bapa angkat, abdi dongkap bapa sumping, abdi wangsul bapa muli, abdi terang bapa uningan, abdi panon bapa soca, abdi irung bapa pangambung, abdi diwir bapa lambei, abdi halis bapa kening, abdi neda bapa tuang, abdi nyanggem bapa nyarios, abdi nanya bapa mariksa, abdi nguping bapa ngadangu, abdi mondok bapa kulem, abdi mandi bapa siram, abdi ngabantun bapa nyandak, abdi ningal bapa ningali. Tak contohna mung sakitu salasna mah seueur pisan mung teu tiasa didugikeun dina ieu waktos anu samporet. Lajeng wae kana unsur basa nu kadua nyaeta kalimah. Dina nepikeun pamaksudan urang kudu nyusun kalimah-kalimah. Tak ieu kalimah-kalimah teh pakaitna jeung unsur basa nu katilu nyaeta ucapan. Satuluyna diucapkeun sangkan bisa ditarima ku lawan nyarita. Anu kaopatna nyaeta tekenan kecap. Dina gunem catur, urang kudu merhatikeun pisan kana randegan sangkan pamaksudan anu ditepikeun ka lawan nyarita teh henteu salah paham atawa henteu salah tafsir. Lajeng kana unsur basa nu kalima bade didugikeun ku Islahuddin Wahid. Aya unsur basa nu aya dina paguneman. Nu kahiji, lentong atau intonasi. Lentong nyaeta pagakas ilmiah atawa alat sintaksis nu mangrupa pola robahna nada jeung tekenan nu binarung jeung randegan waktu ngucapkeun kalimah katu pembagianana. Pola mere tekenan binarung jeung turun atawa naik nada nu dipungkas ku randegan. Contohna, hayu urang kaditu kaita jika kalimah ngajak gitunya. Nyatana aya rada sekedik lah. Lentong nate urang teh ngajak ka batur. Anu kadua ya ejaan. Dina cara makena, ejaan nu jaturkeun teh kudu bener jeung bedas ngarah batur nu diajak nyarita ngarti kenunan urang ngomongkeun teh. Mun misalkan urang nyaritana lalaunan gitu, usoraan, ya pasti batur ge teu ngarti. Nu kadua tanda baca. Tanda baca nu dipake nyata nu kahiji aya koma dipake pikeun randegan di nu kalima. Misalna hayu urang kaditu kan eta aya randegan. Hayu koma kaditu hayu koma urang kaditu. Misalkan hijikeun hayu urang kaditu da asa teu ngeunaheun kan kadingan lagi. Tanda titik nunjukkeun akhir dina kalimah. Tanda kekenteng dipake di awal jeung akhir kalimah di nu paguneman. Tanda seru nyata ngajak, tanda tanya nyata nanya di kalimahna. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mung sakitu pedaran anu tiasa kapihatur ku simkuring sareng rengrengan, mugia aya mangpaatna. Hapunten tina samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.